Udang kek. Yuh, udah. Muka kembaran nanya kieu sih tanya kami ke saha yuh. Ih, geus congan seeutik. Yuh. Kek udang kek. Mat. Hei, Mat, udang, Mat. Udang. Wah, sadar Can. Ucan pugu Kang. Aduh, ieu teh. Oh, Gedeng, urang neangan obatnya. Tungguan di desa Gedeng. Ayeuna marane duaane ka mana? Biasa Kang ngarkas di bos lah ke markas. Oh, heuh atuh. Ayeuna urang arek aya urusan keneh. Men. Nih, langam lumayan indah. Sate, bawa yuk, masak. Woi, keluar siap. Langsung cepat jemput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kangen aing, kangen. Aduh. Kabar wae. Aduh. Ya CS, aduh. Aing yuk aduh. Aduh, ya CS lila aing. Aduh, anak teh. Aduh, di kamari. Aing wae ka didinya di Jakarta geus teu bisa sare. Sarua. Anak oge sarua. Aduh, di kamari. Hayang kadatangan CS teh kabeneran ayeuna anak keur ieu yang keur ngadiakeun santapan ayeuna ieu eta mah pokona mah resepan CS anak bade lalapna oge anak naon ieu teh nu kieu eta mah karesepan anak es di baheula ge budak-budak 3 ayeuna kira atuh urang gabung deui ka Jakarta siap Itu sahamin. Tah apa kan? urang teuing tinggal geus. ayeuna saya siap keur nguruskeun heula anak buah anu di perkebunan jeung di jalan. Ai anak buahna kamarana ngomong-ngomong ayo tah sorangan itu anak buah teh justru. Ana jadi bingung ieu teh. Aduh. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Aduh, ya kieu karak-karak ayeuna boga anak buah teh. Ieu nu di kebon. Anak buah anu di kebon, anu jaga di kebon. Atuh tong ditempoleutik na CS kawanina. Kok mentang-mentang awak aing leutik teh nyakeun min. Tong ditanya mentak anak betah di lemur teh kieu ayeuna mah. Itu buku anak bisa dibawa direkrut. Bisa aing kengke mah lamun anak geus teu bisa dianalkeun mah gae ku didinya arek dibawa ge sina cicing di kota. Tapi ayeuna mah tidak bisa CS. Anak mah ayeuna mah anak di Jakarta ka dieu. Ingat ka didinya, da urang tiba heula teh jeung didinya teh sama manis sama pahit. Ribut-ribut duaan. Emang oge. Ka awewe duaan. Emang oge. Aya masalah kuduaan ditelan. Kuduaan. Jika urang ke terminal bare tong udag-udag jelema kuduaan. Kuduaan. Tapi ayeuna teh anak teh asa teu boga partner gara-gara didinya di kampung wae ya. Itu ayeuna teh saya hiji keur dipercaya ku para masyarakat tah karena saya nyekal anak buah ayeuna keur bagus lah. Gitu. Ayeuna anak buahku saya anu di jalan. Anu di kebon, pertanian. Pokoknya mah masuk ke saya.
jadi pokoknya mah intinya menguruskan anak-anak orang petani eta murahan eta mah tuh. Aduh, boh aing mah bukan nyebut istilahna murahan aing aduh. Henteu engke celaka. Eta si Jack kamar si Jack. Di kebun mana Kang? Kayaknya kada ya. Aing yang beres. Teang. Si Jack teang ayeuna. Ulan teu. Ari sia mah kudu arek duduaan. Cek aing teang. Ayeuna yang ulah kudu duduaan. Hiji tungguan ieu, geus kudu aing ieu keur aya acara masak. Tungguan. Ini saulang. Tuh, kita kepuan. Iya, iya. Hudang man hudang. Aduh, asenan hungkul karasa eta awak. Aduh, ningis dua mana ieu ngalumrah kieu di saung ieu mah. Di saung. Duel di si Complong. Complong nu mana itu? Biasa musuh. Oh, apa kek apa? Nah, tuh siapa? Eleh, ha? Lain, aing ngomong-ngomong, aing dibawa usaha ka dieu. Aing jeung maneh teh kek lempang sorangan ka dieu teh. Ngebalik sia teh be. Aing bohong teh kek. Anu nolongan orang duaan teh nyata anu make tudung dan nyan, anu make ninja kan eta. Eta nyelamakeun urang teh. Ana jelema ka mana teh? Tuh, kalau datang tuh. Eta geni sadar. Atos kah? Tah, ieu aya obat yang panahan nyeri. Digecek we, balurkeun he kana luka-lukana. Mun bisa mah digodog, inumkeun caina. Ya. Oh, nya Kang. Cek wa abdi dieu cat. Sareng digodogkeun nya. Ya kek. Bawa. Emang eta digebugan ku saha? Nikah baronyo kitu. Nu ngagebugan orang eta si Mat Complong nu kertaeun teh Kang. Anu pernah ribut jeung urang di heula. Si Mat Complong. Oh, enggak setungguan aya nama di dia. Oh, nya Kang. Nya, mangga. Orang balik ya. Kemana? Mana ngoet betul? Ngoet. Orang balik ya. Geus 2 poe cendaang. Heeh, urang ganti baju eta mana? Orang ganti baju. Orang ganti baju. Orang balik. Kang, pasak siap. Baru dah kita tahu ke baruan tuh. Pasak siap. Es urang kieu lah urang darla, oke. Geus beres dahar. Urang ngobrol deui. Oh, santai. Moal kaburu balik kan. Emang saya kebenaran lapar ya. Jadi Jakarta ngahaja yang jeung CS barang dahar teh. Tah kitu geus dilapan ayeuna mah. Heuh ayeuna urang ieu lah. Urang dahar lah. Itu buru gerak tiga lah enggak kuat ieu. Dahar. Iya tah aing boga anak buah mah. Kayak di kampung teh geus kieu ya Allah. Hayang mah nyaeta tidak tadi anak buah teh. Anak buah dirinya ka mana? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Wah, kamarana ieu kabarak daratang geus dar. Ayeuna dahar lah. Darah enak, tah saya aya. Eta kunaon buah dirinya itu baru gitu eta. Geus aneh, boga anak buah anak mah ribut kunaon? liur aing aduh Masalahna.
lalaki. Terus ayeuna mah CS dahar lah dahar lah. Ieu di ieu bukan wae mah aduh, ti ismanten. Dahar. Ayo buru dahar lah. Ya darahar. Stop, Kang. Ulah dibiasakeun kos baheula, Kang. Aya teh rek ngadahar sangu, ai sangu teh ieu teh kewajiban orang setiap hari teh dahar sangu. Lapar tadi Anak buahna bejaan, lamun rek dahar ngadoa heula saya dipimpin Al-Fatihah. Ngadoa. Selesai. Amin. Sok silakan. wah bener ayeuna mah Bismillahirrahmanirrahim. bisa heujeng Iya tempat si Complong tuh. Kamana eta jelema? lain naon jangan aing Eta si madlake kusia dikumahakeun tangkurak. si madlakek nyen gara-gara ka aing Nu kieu nu kudu dibere paham teh. Lain Kang, hari nu bieu teh saha? Asa teu wau? eta teh rekan saya nyaho mah preman anu bareto ejeung saya di kota Pantesan atuh Kang. lain ayeuna mah kieu kamari si gondrong ka dieu ngomongna mah arek ka Brunei ayeuna mararane kudu bisa diandalkeun ayeuna si gondrong berarti anak buah aing geus kurang hiji tah ayeuna pokona mah maneh baralik ke tempat masing-masing jaga di tempat wilayah masing-masing bejaan kanu layeuna wayahna dina pembayaran sing balalenar Ya, siap Kang. Anu mah, min. Kok bejaan barudak? oh geus ayeuna mah arinit ke wilayah masing-masing Ya. ayeuna mah ya siap sing bisa dialalatur aduh aing Kak, nama aing itu wilayah jalan. Aing kudu ganti las jalan, terus kampungan kieu. Ya. Aduh. Lumayan oge asal leuseuh waktu ini, Kang. beres Kang ti caina Alhamdulillah beres. pirang-pirang Kang atas salat. Da salat atuh Kang, da ai salat teh kewajiban meureunang baheula urang tara salat, mereman ngabadung atuh aya nama sekali-kali mah salat. Gitu. Anak buah kamarana? anak buah terus diberangkatkeun Berangkat? entah ke wilayah Itu salat heula teh tita salat heula. boro-boro ingat Akang tanggung jawab mungkin di akhir baringnya. Itu saya di bejaan kudu saeutik mah saeutik lobana udah salat. ayeuna mah geus ulah ngomongkeun eta ayeuna geus ngomongkeun eta ayeuna mah kumaha masalah di kota Ai di kota mah alhamdulillah mata ke saya rek ngajakan dirinya ke kota gitu. Nguruskeun di kota. Ai didinya kumaha di kampung. saya mah aduh bingung saya mah jadi kumahanya saya mah masih kena resep komo nempo-nempo anu rada herang malah gitu Ai imah didinya di mana tuh imah? Saya yang nyimpang ka imah da pira aku di pos wae. dieukeun di pangihkeun imah Siap. Saya papanggil jeung pamajikan dirinya silaturahmi ai saya mah da meureunnan di lain-lain ge meureun saya teh CS ti leutik jeung CS teh hatur nuhun saya ge da moal lila ayeuna teh da di dieu teh da saya ge rek aya hatur nuhun tugas di kota meureun. nasehatna hatur nuhun tapi da saya mah masih keneh kieu geuning Saya teh lain kurang sono. Saya lain teh bisa merena naon, tapi saya teh memang aya tugas. Tugas saya teh loba di Jakarta teh. Saya rek pamitnya ka didinya. Salam ka keluarga, jeung ka anak didinya, salam ka kabehan, jeung ka barudak anu tadi ngamilu ngaliwat teh tanu bargang. ya Salam. tapi insya Allah tahun atau bulan kaharepna mungkin saya areka itulah
Oh iya, Pokoknya mah ditunggu es. Pokoknya mah insya Allah jangan anak buah saya si Jack nah, si Jack. ajakan Si atas si Jack Jack. ku saya di Jack. Pegang karunya Aduh lah di begang-begang teuing. Sorry. Kita begang oge nyali mah gede eta. Oh, sorry. Anak buah saya mah Berarti aduh. berapa puasanya es. Siap es aduh. Pura es aduh. Oh, Siap es. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah. Bener sih saha. Sayang nyawa aing saha.